أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Hawa nafsu kadeuleuna ibadah padahal maksiat, kadeuleuna ngaji padahal maksiat, kadeuleuna maca Quran padahal maksiat, kadeuleuna zikir padahal maksiat. Gusti nafsu ngalojokkeun urang diterkam ku serigala, terekam ku macan kumbang, terekam ku singa. Mun urang kurang pandai-pandaina seperti itu. Qul khairin lakum, ucapkan Muhammad kitu wa uzunu khairin lakum ya mustami'u khairin, ngadengekeun teh ngadengekeun nu bagus lakum karajan kabala mustami'u syarrin, lain ngadengekeun anu gorengna nya kaula teh ngadenge tapi ngadenge nu bagusna henteu ngadengekeun nu gorengna. Kula teh ngadenge nu bagus teh sebab kaula mah sieun kanu nyieun langit bumi termasuk kanu nyieun manusia nu ngutus kaula. Mantap. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Kangjeng Nabi teh ngimankeun ka Allah, lamun ngimankeun ka Allah, percaya ka Allah, berarti sieun ka Allah. Lamun sieun ka Allah, nurut ka Allah, kumaha cak Allah. Kita mantak dijelaskan Kangjeng Nabi teh yu'minu billah, ngibankeun ka Allah, percaya ka Allah 100%. Anak percaya ka Allah timbul sieun ka Allah, sieun kumaha cak Allah bae, nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Pokona mah geus siap diatur kajen ku kumaha ge ku Gusti Allah. Mantak berangkat Kangjeng Nabi dakwah, ucap kumaha cek Allah, pagawean kumaha cek Allah, tingkah kumaha cek Allah. Nu kaluar ti perintah Allah, yu'minu billah, nu kaluar ti perintah Allah, sieun ka Allah. Mantak layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oh, tinggal urang kuari nurutan Kangjeng Nabi kumaha cak Allah. Tah endek datang ka kumaha cak Allah teh eta teh make proses. Proses teh lain sakadar proses-prosesan. Henteu bisa asal-asalan urang deuk kumaha cak Allah teh. Hiji kudu nyaho heula hukum-hukum anu ku urang deuk dilaksanakeun. Dua, kudu siap mental diri urang ngalaksanakeun hukum. Tilu, kudu boga jelema anu ngarti kana aturan-aturan hukum nu bakal dipigawe ku urang anu nuduhkeun ka urang guru mursyid. Karak urang kumaha cek Allah. Urang makan kuari teh kumaha cek nafsu urang. Ngaji kumaha cek nafsu, lain kumaha cek Allah. Salat kumaha cek nafsu, lain kumaha cek Allah. Puasa kumaha cek nafsu, lain kumaha cek Allah. Jauh gerak encan pati kaharti cenah kiai. Kumaha sih maksudna? Otakna deet siapa? Otakna deet. Ya, hayang nyaho antara nafsu jeung perintah Allah. Ye, setik bae. Urang kudang ti penting salat
usolli sunnatan liqada'il hajat. Doa. Gusti salat hajat abdi teh Gusti maha uningan. Gusti abdi teh dagang. Ieu teh dagang karung teh ayeuna teh ngajejes. Karung teh laku-laku. Lumawa eueuh Gusti sanajan biayaan eueuh ge diri sorangan tetep Gusti hayang aya laku mah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin tah eta salat hajatna nafsu tah mulai tah oh kos kitu iya tah nafsu tah mulai teh lain kaluar ti nafsu tah nafsu tah mulai nah Wari Kiai datang menurut calon lurah. Waalaikumsalam. Doa anak Kiai. Tapi mah yang khusus Kiai. Kula mah yang khusus supaya menang. Calon aya sabaraha? Calon aya 5 Kiai. Sisa anu. Jadi kula nomor sekian. Oh, terus nah ieu mah hampura bae Kiai nya. Ieu mah jeung pertama ieu kula mere 30 juta. Kiai pokoknya khususkan oh insyaallah guys mulai tak Kiai set utang hudang ti peti ngaju ngawirid melalui wiridan khususon langsung doa khususon tak Kiai tak kos kitu tak Kiai salatna kemudian atuh ayeuna wiridna doana eta adalah hawa nafsu diganjar teh cedek kieu ulah nyaritakeun ganjar asal hawa nafsu geus henteu cenah kieu henteu sia ngomong deui tanya dinanya deui teh hawa nafsu ngarti hawa nafsu tah mulai tah wari usum pilpres urang kumpul babarengan zikir bersama nu ngadorong zikir teh naon ieu teh ieu supaya jelas hawa nafsu teh kos kitu supaya nyaho henteu cenah kalau mah nafsu ge endek bae atuh aing ge nyaho ieu anu ngadorong jeung nu ngadongkrak kana hadir di dinya jeung zikir dirinya naon nafsu tah kos kitu tah ayo kita percaya bakal digajar ulah jaritakeun ganjaran nu ngajajar mah Allah ngan asal timbul ti nafsu seuneu sakitu cenah nu dibacana la ilaha illallah ulah la ilaha illallah Quran ku sia baca ku nafsu mah jahanam sia ye cenah kiai kos kitu ama aing mah kos kitu bae kitu-kitu geus tidak lempeng tuh kan ye enteu je sia segala je segala naon tah ieu mah supaya nyaho oh eta teh nafsu nu ngadorong kana berangkatna urang teh naon tah ai kitu mah cenah ulah atuh kumpulan saha anu ngaulahkeun eta jadi dalam rangka pilpres atuh mah enggak baik ngan niatna karena Allah anu ngadongkrak berangkat urang kumpul ngaji zikir ulah aya selain daripada lillahi ta'ala ayo eta cenah kumpulna dirinya kiai mimpin di panggung teh eta teh karena Allah apa lain tanyakeun ka kiai karena Allah apa lain ulah ka aing padpun sia jido Ajak Nabi mayuminu billah imankeun ka Allah anu ngimankeun ka Allah teh percaya 100% aturan Allah tu sieun ka Allah rarasan teh besi salah ka Gusti Allah ja Allah teh ngadengekeun rarasan teh besi salah ka Allah teh lantaran Allah ningalikeun lantaran asa didegekeun dikanyahokeun ku Gusti Allah sieun salah ku sieun ka Gusti Allah jelema nu geus boga rasa asa didegekeun
boga rasa asa dikajahokeun, boga rasa asa ditinggalikeun. Jelema sieun ka Allah bakalna lempeng. Jelema anu motif nu ngadorongna nafsu asa teh dideuleukeun ku Gusti Allah, da Allah mah teu kadeuleu. Asa teh didengekeun, ya Allah mah gaib. Asa henteu dikanyahokeun, ya Allah na teu aya. Teu aya sote kahijab. Urang teh ku nafsu tadi. Nu ngadorong teh pamerena, nu ngadorong teh pangalemna, nu ngadorong teh pangaguna, nu ngadorong teh menarkeunana. Etalah nafsu. Moal cenah kiai eta mah ki fudoli mah panyanama deudeuh. Aduh. Ayo, yu'minu billah. Mata dijelaskeun deh Kangjeng Nabi teh huwa uzunu khairil lakum yu'minu billah. Sok terapkeun di diri urang. Di diri urang nu ngadorong salat penting teh naon? Nu ngadorong maca sholawat teh naon? Muatan anak ulah aya salianti lillahi ta'ala. Komo geus kolot mah lempeng-lempengkeun coba ge. Ulah aya dorongan-dorongan masa geus kolot masih keneh ngawirid di sekolah Yusuf. Nah naonan geus kolot masih keneh sekolah Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahad asyara kawkaban syamsa wal qamara li sajid. Kunaon ngawirid kos kitu. Teu beres. Geus kolot mah geus kumaha ayana bae nemah malah mah balik deui ka kuburan belah mana ya aing dikubur. Geus kolot mah kitu kururang. Ye lain ngubur haju handapeun bujal nanaonna. Mikiran ngubur awak, ulang ngubur nu eta. Masya Allah. Yu'minu billah. Ngimankeun Kanjeng Nabi teh ka Allah, ana ngimankeun sieun, ana sieun nyangakeun sadaya-daya kumaha ceuk Allah. Tah, lamun urang geus bisa lillahi taala di alam geus ku Gusti Allah. Lamun urang geus di alam ku Gusti Allah, Allah nginstruksikeun malaikat Jibril bejakeun ke seluruh malaikat aing cinta kitu ka hamba aing nu ngaran eta. Malaikat Jibril langsung mere berita wahai seluruh malaikat Allah mencintai hambana tuh ngaran si anu di anu. Dengan sendirinya malaikat nonton kabeh di langit blek. Ketika malaikat nonton kabeh jelema raresepeun. Tidak terkecuali kolot, budak, aki-aki, nini-nini, jawara kabeh. Sebab tontonan malaikat. Nah, ketika orang itu bisa lillahi ta'ala, maka muatan berangkat ke panggung. Iya anu ngadongkrak nate pamerekna, nu ngadongkrak nate keagunganana, pangalemna jeung sajabana Allah. Nyarita ka malaikat Jibril, nu kamari aing resep teh kuari tarasap. Bejakeun ka seluruh malaikat. Malaikat, ohoi malaikat, Allah bendueun ka Kiai Pendi. Langsung mambul jelema. Geus ditanya ge teh ku hak kiai, ku kaji ku Kiai Haji Pendi ditanya. Geus di mana, Bang? Punya tanya sudah. Anu lah geus mambul. Sinarna dicabut. Sebab naon? Atuh lillah. Yu'minu billah. Eta teh akan kudu proses berarti aya naon di diri urang? Aya nafsu. Nah, nafsu ieulah anu ku urang kudu diopena. Kudu diperangan. Lamun urang merangan nafsu
atuh ilmu teh makin mamawa teu beres ka urang. Ieu perang jeung nafsu ieu hese ge perang jeung nafsu. Ya. Imam Jalaluddin Rumi ngagambarkeun ketika jelema ibadah ka Gusti Allah berangkat ka leuweung. Teu kudu ka leuweung sabenerna mah deuk ibadah ka Gusti Allah teh ja Allah mah lain di leuweung. Ka gunung, teu kudu ka gunung ja Allah mah lain di gunung. Allah mah di mana urang aya di mana urang cicing aya di mana bae Allah mah aya. Mukhalafal lil hawadits ngadengekeun uningaeun ningalikeun henteu kudu ka leuweung-leuweung. Di lembur urang, di kota, di kampung, di masjid, di mushola, di kamar, sarua ibadah mah. Cuman eta gangguanana. Urang keur ngeunah-ngeunah salat duha mulai babaturan urang. Assalamualaikum. Kakarak ge 2 rakaat. Aduh, ya aing Assalamualaikum. Ai teh disamperkeun pan ieu teh bisnis. Ai disamperkeun ieu keur duha aing ieu. Berat mana ya? Bisnis Allah, bisnis Allah, bisnis Allah. Allah nyelib bisnis. Oh, bisnis lah pan boon. Iya makhluk tak kos gitu dah. Nah, kurang tenang-tenang di imah maye. Duha be duha. Allahu Akbar. Karak ge menang 2 rakaat pamajikan. Kaji balanja kaji. Oh, geran salat duhana. Bau sok jasa. Karak ngaji 2 minggu be ge kaji lokus duha. Sing jelengeng da ceuli sial. Sial. Eta gangguan carana teh. Gangguan eta kosit jiga gitu. Satu Allahu Akbar karak 2 rakaat. Anak nu masih kena leng-leng teh datang. Heuh ka sajadah ngisi. Deres teu ngepet mah bele-belepet. Pan urang serba salah eta coba si aja sa. Geus beres urang gegeraan beres salat teh. Urang kan mah ieu. Dah, mana ieu budak belepet pisangan habek. Yo. Eta mana teh surti kan aya nu hebat bancek mana. Oh, siap kunaon ka kamar-kamar. Cak mana teh. Gede-gede. Deres tah boga pamajikan kos kitu mah deres keneh. Ieu mah lain sakalian ku kakak bae cenah tah. Pisangan goblok. Lek kumaha aja aing nyahong sia karar itu. Loh cenah meureun kiai tah aing mah sia. Ayo ngagambarkeun sia ieu mah. Masyaallah tah ieu makhluk. Ieu makhluk. Kos kitu tah. Nyilih baeing lah pokona mah geus sanajan henteu ka leuweung. Kamar, boga kamar khusus. Duha Allah. HP dibawa. Masa aing nyilip HP dibawa karak menang sarakat tang ting aduh deuk ibadah bawa HP blon aduh yang gegeraan bae aduh tadi nama tenang salatna rakaat awal masyamsi wa duhaha wal qamari idza barang aya HP tarapat kada wadawali sejaman cak Gusti Allah nanaonan sia tolol ibadah teh tadi ka aing kuari ka HP jadi biluk gitu. Assalamualaikum. Iya oh iya oh iya benar siap siap ya kuari ya oke guys boro-boro 8 rakaat 2 rakaat ge kaganggu. Ieu makhluk geus bisnis geus pamajikan geus anak geus segala rupa. Tenang ya. Halo supaya tentrem uzlah ngaranna. Geus aya nu bisa mah di imah bae ge masalah gangguan pamajikan, tilok ngaganggu anak kitu keneh batur. Teu aya hubungan jeung urang teh kudu kaleuweung di imah bae salat. Eueuh gangguan, malah batur nu diganggu ku urang. Dibalik. Batur teu ganggu ka urang-urang ngaganggu batur.
Kalau cek Imam Jalaluddin Rumi ketika orang kaleuweung horeng di leuweung teh aya singa, horeng aya macan kumbang, horeng aya serigala. Urang datang ka leuweung mulai 3 hewan dek menerkam urang. Kabeh dek ngajadikeun santapan kan ka urang. Nah, singa siap galegleg, macan siap galegleg, serigala kitu keneh. Neuleuk ka tukang, wah, ieu paeh cek dada geus. Geus datang ka dieu meureun riwayat hirup aing. Dek lumpat ka gunung parantina. Serigala mah dek leuweung ka seluruh tangkal kayu gampang, dek kaluncat ka mana nagaranyana. Geus iwal ti pasrah ka nu bogana. Tah jelema mah asal geus kritis karak pasrah ka Gusti Allah. Karak pasrah sok geura jelema anu tatadina sehat walafiat dibere gering kuara jasa tasbih di sisi katuhu aya di sisi kancaya. Mulai Allah. Nah, anu dagang maju. Bisnis komo ke luar negeri, dalam negeri dan lain sebagainya. Pokoknya poho ka Gusti Allah. Buak hancur usahana. Modal ampale hutang sebelit hulu. Jumat lagi jam 7. Jam 7 geus ka masjid ge. Kabehan masyarakat kaget teh. Haji, iya mesti ngelawan lah, ya udah gawe ceknya nanti mana ibadah ke Gusti Allah. Horenganan mah, imah naga disegol. Adaptasinya najeng masjid, imah disegol. Mulai sholawat dibaca, zikir dibaca, wah, kritis seperti itu. Ditolak ku awewe bae atuh, tasbih muter. Eta kritis gara eta. Masya Allah ditolak ku awewe. Ya Allah tasbih jadi sasaran. Eta lah saat kritis jelema teh ya. Nah ponggok. Eta jelema diudang. Serigala, macan, singa. Pasrah ka Gusti Allah. Dengan pasrah ka Gusti Allah nol. Ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti, macan hamba Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Nu bisa gerak iwati digerakkeun ku Gusti, nu bisa lempang iwati dilempangkeun ku Gusti, nu bisa calangap iwati dicalangapkeun ka Gusti. Pamun tayangan kadua hiji bae ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Nol na lain nol letik-letik hiji bae Allah. Macan datang nanya nangis perem bae. Abdi mah meureun Gusti ieu teh kuburan abdi mah di 3 beuteung. Macan, singa, serigala nyanggakeun sadaya-daya meureun. Perem. Macan kadinya ngan ngambuan dong. Boro-boro macan sih berit bagi. Keseragang jantung cekel habak atuh. Ya Allah. Berit ge kan ngadenge berit eta emang teu ngadengekeun ka omongan urang tuh ngadenge. Nah kiai keur ngabahas macan cekna. Keluar aing coba ye. Ngagibeg jantung raum urang. Allah kan. Nah disanggakeun ka Gusti Allah macan ngan ngambean doang, serigala ngambean doang, singa kitu keneh. Tidak nol ka Allah, pasrah ka Allah. Nu ngagerakeun macan singa serigala Allah, nu nyalangapkeun Allah. Ku Allah ditakulah atuh henteu. Jasiatana ka aing cak Allah teu mun tayang ka sasa yan ulah kaget lamun
buyut Mansur mah mau jadi kendaraan. Ulah kaget lamun Imam Maghribi nu kurang dizarahan mau jadi kendaraan. Ulah kaget pasrah ka Gusti Allah. Terus berangkat kabeh, berangkat nyana bentak, alhamdulillah aya naon cek nyana ieu kot aing teu digeger salamet. Oh horeng pasrah ka Gusti Allah, nol ka Gusti Allah. Masya Allah eta nol pasrah ka Gusti Allah teh salamet. Wali-wali Allah nu mantak saralamet pasrah nol ka Gusti Allah. Eta teh gambaran singa, macan, serigala, gambaran nafsu. Gitulah Imam Jalaluddin Rumi. Kumaha gambaran nafsu ketika orang deka Allah, anggap tempat eta adalah leuwih. Dina harti loba gangguan-gangguan. Urang deka Allah teh bisa tukangen urang teh gambaranana aya singa, aya macan kumbang, aya serigala. Artinya singa adalah raja serakah. Nafsu urang serakah. Gambaran macan kumbang adalah mencintai kepemimpinan, hayang jadi kepala baik. Bagus teu bagus tetep hayang jadi imam bae tak kiai. Mun diondang kudu mimpin tahlil bae. Mun naon kuduna nya nama dijadikeun imam bae. Mun teu jadi imam teu jadi. Ieu. Eta kos kitu. Eta karana macan kumbang. Serigala hiris teh mak loba teu seubeuh hiris. Urang deka Allah teh dikejar-kejar ku nu tilu tadi. Mampukah urang? Bisatah urang mengantisipasi nu tilu eta? Gambaranana nafsu tadi teh macan, gambaranana adalah singa, gambaranana serigala. Digambarkeun kitu teh teu saeutik kiai talar Quran, kiai talar Jambul Jawame, kiai talar Bukhari katerekam ku singa. Henteu saeutik jelema citu ilmu alatna, citu ilmu usul fikihna, geus puguh fikih mah. Beak dilalab ku serigala. Henteu saeutik jelema anu pandai-pandai ilmuna, geus puguh ilmu agama, filsafat jeung sajabana, beak ku macan kumbang. Nah, poho kana yu'minu billah. Kangjeng Nabi teh ngimankeun ka Gusti Allah. Geus ana iman teh sieun ka Gusti Allah ana sieun, boga rasa didengekeun, boga rasa ditinggalikeun, boga rasa dikanyahokeun. Sieun besi salah, sieun besi salah, sieun besi salah, ana sieun besi salah. Aturan nanti Gusti Allah ulah aturan sorangan ngaranna hawa nafsu. Iyalah nu kudu diopenan ku urang di diri urang teh nafsu. Urang mah diondang ngariung bae diondang ceramah, barang datang ka ditu jelema ngan aya 20 aja bebeja bae situasinya ieu kos kieu nya ngajinya kanu ngondang teh lain mah kula asal datang bae nya. Nya kayak hiji nama tuh emang deuk aja hujan besi kaburu kahujanan lah tuh mah geus asal datang bae ja kitu-kitu keneh mah ngaji panjang sakitu pendek sakitu lah tuh atuh ngadoa bae cek nu boga ngadoa balik eta ku sebab jelema saeutikan bae kurang tertarik. Boh ketika jelema lobaan karak amprekan di suratan ge tita eureun ku aing baju teh panggung nu aing imah boti imah aja panggung. hawa nafsu mah seperti salat duha ge aya jelema mah teu puguh rakaat. Allah ngaji di sabaraha rakaat teu main rakaat.
satungtung jelema deulekeun aing mah terus bae. Awan nafsu kadeleuna ibadah padahal maksiat, kadeleuna ngaji padahal maksiat, kadeleuna maca Quran padahal maksiat, kadeleuna zikir padahal maksiat. Gusti nafsu ngalojokeun urang diterkam ku serigala, terekam ku macan kumbang, terekam ku singa. Mun urang kurang pandai-pandaina seperti eta. Masya Allah gambaranana seperti eta horenganan. Nah, eta jelema nu tadi teh ya di leuweung salamet. Alhamdulillah masya Allah. Nu nol ka Gusti Allah, kuari timbul. Berarti aing hebat. Aya boga perasaan Aing hebat euy kos kitu batu mau geus teu daekeun. Teu kebal mau datang deui. Wah. Jeh, pan datang deui. Wah. Henteu bisa menghindar du kuari mah. Caplok, Blek. Jadi santapan. Eta hebat Imam Jalaluddin Rumi ngagambarkeun jelema nol ka Allah, mun tayang ka Allah, salamet kabeh ge kumaha cak Allah. Tapi lamun boga rasa aing hebat, nafsu berarti kan datang deui macan. nah, lamun urang dibere ilmu kemudian ilmu teh asa nu aing pinter, asa nu aing hebat, asa nu aing hawa nafsu. Eta teh keur dileg-leg ku macan sebenarnya. Aing gagah, kagagahan teh nu aing. Poho ka Gusti Allah na, Eta teh keur diterkam ku serigala. aing ge sugih. Oh lu galeuwihan ti aing sugih teh poho ka Allah. Eta teh horeng keur aya dina macan kumbang. Sanggak kabeh ka Gusti Allah. Gusti ku batur disebut pinter teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Naon hartina atuh ilmu? Abdi mah ieu teh ngan sakadar ngarasa syukur we ka Gusti nitipkeun ilmu kitu ge besi salah nyampekeunana, besi salah meraktekeunana. Bimbing Gusti abdi. Henteu ngaku-ngaku abdi teh sandarana Allah. Kitu keneh urang boga kagagahan. Ya, Penca ieu tamat, penca itu tamat. Asa aing katoel ngaguling. Ngaguling terbukti. Ngaguling. Ji. tuh lain dicolong loh. Cenah di tukang pugu dihareup. Dihareup. Nyana ngomong di tukang dihareup. Pula ge neuleukeun. Ngaguling. Tah eta. Sanggeusna ieu langit diciptakeun ku Gusti Allah, bumi diciptakeun ku Gusti Allah, anu ngeusian langit malaikat diciptakeun ku Gusti Allah, nu ngeusian bumi nu ngaran manusia geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ujungna kumaha ieu ujungna? Ieu lah rek dicaritakeun ujungna. Ilaihi marja'ukum jami'a, ilaihi tetep ka Gusti Allah marji'ukum ari babalik karanjeun kabeh. Diheulakeun nya khobarna dipandarikeun mubtadana nu kieu teh ngaranna babi takdimil ma'mul alal amil jadi kosong. Ini satu mun ceuk bahasa urang mah pas jasa ka Allah teu kasasah baralik aranjeun kabeh moal datang ka teu balik pasti kana balik ka teu saha cenah ieu mah jenderal balik pae cenah ieu mah letnan modal, cenah ieu mah atuh kopral mah paeh jasa RT koit, cenah ieu mah kiai pupus insyaallah karim wara, cenah ieu mah ustad maot,
cenah ieu mah Haji Pendi modal. Beda-beda bahasana. Anu layak nerapkeun bahasa. Atuh mah urang teu ngeunaheun kadengena lamun Mang Haji Pendi pupus. Hei, garila ieu mah kadengena ge. Teu layak. Jadi kudu aya kelayakan bahasa. Masya Allah, karim tuh kan. Nah, biasanya lamun pejabat paeh, anu pahlawan paeh, masang bendera setengah tiang. Haji Pendi paeh, benderana kubur. Ulah dipasang setengah bendera kubur, jeung bendera-benderana. Aduh, ya karim. Teu kasasade pasti ka Gusti Allah. Ilaihi marji'ukum, balik ka rajeun kabeh. Ya Allah, besi kurang mantap jamian kabeh. Wa'dallah, itu merupakan suatu janji Allah. Hakon, nyata, jelas. Masya Allah. Ini sabaraha puluh, sabaraha ratus, sabaraha ribu. Urang kanyahoan pararae. Bahkan ratus ribu. Keur ka Baghdad urang ningali makom syuhada dibariskeun di Baghdad. Sabaraha hektar teh makom. Ya Allah ya. Di pakuburan urang. Ya Allah, saya ngaranan di dinya teh almarhum Haji Pendi. Aya. Lain Pendi ieu, sok-sok kasinggung bae. Tere ieu ge. Bari mah urang hadiah ka batur, ge mah urang. Ya Allah, ya Rabbi sakeun urang hirup di dunia teh. Pak Harto nu sakitu sugihna, jabatan aya di manehanana, kekayaan aya di manehanana, sagala rupa aya di manehanana. Serem zaman Pak Harto mah. Raja terasa bener jadi raja. Sebab kunjungan Pak Harto pohara lain lalagaan, bener-bener rajanya nama. Ibu tin sakitu beuh sanggulna sok buat naon. Eta teh keuning ratanana timbul kadeuleu ku urang. Ya Allah, ya Rabb. Kadeuleu ku urang benang merahna kerajaan. Ibu tin. Gus Dur, ulama nu diwalikeun pupus. Tinggal urang gawehan ieu modal nu paeh nu koit. Ambalaya ieu bakal lain. Ieu bakal balik kabeh ka Allah. Cek Allah aing nu nyieun, nu ngamimitian nyeun aing, anu mengakhiri ge aing. Ieu mah paeh kakara ke hiji dua dunia nan can dirusak ke bakal dirusak waing. Ya innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Saenyana Gusti Allah teh apan tadi teh dicaritakeun anu ngamimitian nyeun makhluk. Langit ku Gusti didamel, bumi ku Gusti didamel, pangesi langit malaikat ku Gusti teh didamel, pangesi bumi teh ku Gusti didamel. Ya bdaul khalqa engke teh dirusak kiamat ngaranna summa yu'iduh, engke bakal dibalikeun deui. Urang teh pararae kabeh teh bakal dibaas hararudang ti kuburan sesuai jeung awak nu kuari aya urang. Warau beh. Kalaluar pangheulana anu kaluar ti makam Kangjeng Nabi. Terus malaikat Jibril. Malaikat Jibril geus kieu bae. Ingat ka Kangjeng Nabi we. Asana Muhammad neangan kaula ieu, asana Muhammad neangan kaula. Bener bae. Kanjeng Nabi teh langsung bae neangan malaikat Jibril deuk nanyakeun ayeuna ummati.
Ya Allah ya Rabbi geus teu inget naon Kanjeng Nabi teh. Di mana umat kaula, di mana umat kaula? Ingat selalu ka umat. Keur hirupna sakumaha kamari dijelaskeun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Keur masa hirupna Kanjeng Nabi teh. Geus maotna ge geus maot dikubur baat. Jibril, ayeuna ummati. Ingat ka umat teh. Sababaraha jelema nu ku Kanjeng Nabi coba pangneangankeun umat kaula kumpulkeun coba. Masya Allah kan. Ira urang bangga boga nabi nu ku urang dicintai. Boga rasul nu ku urang diimani. Anu tanggung jawab di dunia wal akhirah. Nu ngaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga urang mudah-mudahan kabeh engke di bawah bendera Kanjeng Nabi berangkat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ulah bimbang guarina. Tegarkeun. Ilaihi marji'ukum jami'a sebagai janji Allah jelas-jelasan. Cak Allah innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dek naon ya? Ieu teh langit terus kiamat, bumi kabeh set rata. Ganti tarimbul urang kabehan digiring ka masyar. Dik naon maksudna? Ieu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qist. Gusti Allah teh deuk ngabales ya nedek ngaganjar allazina amanu ka jelema-jelema nu ariman wa amilus sholihati jeung anu beramal soleh bakal dibalas, bakal diganjar dengan kios yakni sejujur-jujurna jeung saadil-adilna. Moal aya anu kurang, moal aya anu leuwih, pagawean urang teh kabeh kacatet. Boro-boro pagawean nu gede sangkilang moteskeun. Tatangkalan di pagar batur aya catetanana. Ya Allah ya Rabb. Gusti Allah inggih. Sieun. Urang di alam dunia teh jadi raja, urang teh di alam dunia teh jadi menteri, di alam dunia jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, jadi RAT. Pagawean tanggung jawabna waktu di dunia kumaha dicatat. Bener henteu jadi rajana, bener henteu jadi menterina, bener henteu jadi gubernurna, bener henteu jadi bupatina, jadi camat, jadi lurahna. Wari ongkang-ongkang ngeunaheun engke di akhirat. Ya Allah inget kadinya raja ditantang ku Gusti Allah, Gusti Allah titakan ayeuna muluk mana raja ayo ka dieu ya Allah. Raja kabeh ngahep-hep embung nembongkeun diri di hareupeun Allah. Masya Allah kuari raja matenya homa acetnya nama teu meunangnya nama mobil kudu sehat bae jeung teu pernah bae raja mah kitu meuli bensin di jalan. Urang mah pan meuli bensin di jalan aju antri aju macet deh aya galian jalan. Wah raja mah bahaya di Indonesia. Forwarder lagi diharap di tukang di sisi di gigi. Wow, raja ngaranna sebab loba kepentingan, banyak macet. Yang udah tanda tangan di istana, rajanya didoyong lagi macet. Atuh etis gitu. Aduh, ditanyakan kudu udah tanda tangan. Emang rajanya kemana ke pasar Kemis? Emang naik naon? Ojek. Masa raja naik ojek sih? Naik Grab. Hai raja mah mulai macet. Kuari mah bangga jadi gubernur, jadi bupati.
bangganya panglima, bangganya jadi Kapolres, jadi Kapolri, jadi Kapol. Mangga bae mangga carita kayak di akhirat. Di penta pertanggungan jawab liyajziyal ladzina amanu. Kiai di penta pertanggungan jawab sia teh dititipan ilmu ku aing sia. Betul sia maca. Bilagahna sia bisa. Tafsir sia mampu. Hadis sia ngadorolang bae. Pake naon ku sia ilmu hayo. Budole da jauh. Geus ngahep-hep beres. Malaikat geus kieu bae malaikat sia di mana pun. Ayo di bawah. Ayo sia ayo. Di dunia sia ayo. Keur di dunia aing nyaho cek malaikat 3 panggung sapeuti. Sia. Ieu naon ieu? Sia tanjeun yayasan naon maksudna? Sia nyeun lembaga naon maksudna? Ayo, dek dibalas ulah sieun. Ai bener mah nyeun yayasanna dibales kege. Ai bener mah nyeun lembagana dibales kege. Ayo ulah sieun. Ieu endek dibales. Detil. Nu kaliwat bagus, goreng. Nu kaliwat senting-senting aja. Proses saurang-saurang. Ya Allah mana teh lilan. Ieu sab amal lilana luar biasa. Lila lain lalagan. Jelema triliunan ti zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng. Geus hese nyaritakeun ana jelema. Geus teu baki di kalkulator. Sakumaha tuh? Sedeukeun saurang-saurang. Hiji-hiji. Ya Allah. Ndek kumaha coba nu mantap umat Kangjeng Nabi lah nu diheulakeun. Padahal pang pandeurina diayakeunana ka dunia tapi pangheulaana dihisabna. Geus engke di neraka nu pangheulana ka neraka umat Kangjeng Nabi, nu pangheulana ka surga umat Kangjeng Nabi. Pangheulana we pokona. Ayeuna liyajziyal ladzina amanu. Bakal dibalas detil bil qisti Allah. Dumantak para mursalin manggeus jelas teh manggeus aya keteranganana salamet pasti. Para anbiya jelema-jelema nu dipilih ku Gusti Allah anu dibere wahyu eta mah geus jelas salametna moal aya hiji rasul moal aya hiji nabi anu ka neraka moal surga kabeh. Turun ka belah dieuna para syuhada surga kabeh. Ka belah dieuna para solihin, para aulia-aulia ya Allah. Anu geus diikhlaskeun ibadahna hanya semata-mata Allah. Nu di dunia teh di mata wali mah urusan jeung dunia hiji be li kalimatillah berangjing penting teh ibadah ka Gusti Allah ikhlas ieu teh bisa ngomongna doang urang ikhlas teh babari be ikhlas ngonyong-ngonyong. Atuh tukang penceramah kita harus ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Berjuang harus ikhlas. Tanpa ikhlas tidak ada apa-apanya. Sedekah harus ikhlas. Tidak ikhlas tidak ada apa-apanya. Ngaji harus ikhlas. Tidak ikhlas tidak ada apa-apanya. Kita berangkat dari ikhlas insyaallah. Kita jadi PNS harus ikhlas. Kita jadi jenderal ikhlas. Polisi ikhlas dan lain sebagainya ikhlas. Nanti terwujud di akhirat dengan balasan ikhlas itu dengan balasan surga. Baliknya nak teu diberi amplop. Balik deui. Kiai kok balik deui sorban tinggalin. Ya Allah, cak panitia teh hadirna ka dieu Kiai. Emang kunaon? Ieu poho amplop. Emang itu maksudnya. Eta kan tadi nyaritakeun ikhlas. Kumaha lalaguanana ieu?
nu mantap ikhlas mah babari diomongkeun hese dilaksanakan minimal tanda jelema ikhlas ketika sholat nyana sholat sunnah betah mun akur aya jelema jeung eueuh jelema rakaatna akur tingkah sholatna akur eta ikhlas nyana sholat di kamar make qobliyah make badiah ketika di masjid loba jelema make qobliyah make badiah eta geus tanda ikhlas antara di masjid jeung di kamar sarua pan lolobana mah kieu lamun di masjid mah make qobliyah make badiah aya di kamar mah dibujeng enggalna wae parduna wae geus teu make surah-surah eta tanda teu ikhlas loba aya deui jelema teu puguh rakaat ngaji pendi mah lamun salat loba jelema salat deui masyaallah kari ditanya ngaji salat deui salat tahajud padahal beurang ya Allah eta mah kos di zaman presiden nu kuari ya eta kos kiri kita ngomongna ya Allah ya Rabbi dulu tahajud itu dilaksanakannya malam aja di zaman presiden sekarang alhamdulillah siang malam kita tahajud terus waroblog meureun jelema teu make aturan tuh nah ieu liyajziyal ladzina ngalempengkeun ibadah hiji be ka Allah ulah aya nu dilirik selain Allah. Contoh para sahabat, contoh para tabi'in, contoh para aulia-aulia Allah. Mantak dijuk-juk ku jelema sanajan di gunung aya sinar ilahian ikhlas. Jelema lamun geus ikhlas aya sinar ilahi. Disebutkeun di sinar ilahi teh cahayaan kan teu kadeuleu ku mata ieu tapi kadeuleuna ku mata batin. Jadi aya magnet. Kos besi persani gitu. Cet. Eta sinar ilahi ngaran. Di jero kolbu teh, di jero kolbu bertanya-tanya, mencari kebenaran ikhlas mah seperti itu. Di jero kolbu. Tapi efek nu kadeuleu bakal. Nah, dibentuklah mulai baheula teh ku para ulama-ulama anu geus ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah melalui thariqah. Henteu tarekat, tarekat teh masalah penting bisa ikhlas. Ngan besi kabur dibentuk thariqah. Thariqah Syadziliyah, thariqah Ghazaliyah, thariqah kitu Utsmaniyah, Umariyah terus kaberadian dah thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Satoriyah, Malamatiyah, Kholwatiyah dan lain sebagainya. Maka di Indonesia dengan NU bakal dibahas tentang thariqah. Abe ulah nyasar. Ongkoh berthariqah tapi kok ieu henteu wusul teu nyambung silsilah. Mantak aya thariqah nu silsilahna mu'tabarah anu guer mu'tabarah dibahaslah. Ieu supaya ulah asa aing dibahas. Geus kanyahoan sumber-sumber thariqah teh Banten saha, Semarang saha, Jawa Timur saha, sumber-sumber pembawa thariqahna. Lamun di Banten saha pembawa thariqah Satoriyah teh. Lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah teh. Lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah wa Naqsabandiyah teh. Tah lamun di Kudus saha, di Semarang saha, di Jawa Timur saha bakal kanyahoan thariqahna naon? Ka mana ieu? Bakal kanyahoan. Thariqah naon ieu? Thariqah anu. Coba ka mana? Ti mana? Thariqah naon ieu? Thariqah anu. Di mana? Geus bohong. Tuh dibahas. Nah iyalah jangan mengabdikan diri ke Gusti Allah. Aktivitas dek di negara, dek jualan, dek ngaji, dek boga yayasan, dek boga lembaga, dek di mana lu penting lillahi ta'ala ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah.
lamun bisa bari aktivitas nu di luar tadi teh ya, bisa diilillahi taala lanjut. Henteu bisa ulah. Cilaka jak naon atuh urang. Ieu mah abdi mah alhamdulillah cenah Kiai. Ayeuna teh ngadukung Golkar ikhlas. Hayang nyaho kaikhlasanana sia Kiai. Di Golkar teh model kos kumaha? Model kos kumaha? Model kos kumaha? Kiai nu cicing di Golkar ikhlas beungeut tah hayang neuleuh aing mah. Henteu cenah abdi di PKB tinggal PKB. Ikhlas di PKB kos kumaha tah hayang neuleuh. Abdi mah cenah di PDI komo. Abdi mah cenah di Fana. Di partai ikhlas hayang neuleuh aing mah. Kiai mah kiai aing lain kiai omang sakalian ngagubus ka di Purwoso. Ieu mah kiai. Di yayasan geus hese. Ikhlas teh. Aya patula-patuan. Boro-boro di yayasan di pasantren kos urang ge kieu. Ese. Jelema nu ikhlas berarti balayana naon dicoba ku Allah. Mulai nu tadina deket jadi jauh, nu tadina resepen jadi henteu, nu tadina teresep jadi resep. Eta teh cobaan ti Gusti Allah. Tadina pamajikan ge henteu loba kahayang, barang nyana ibadah ka Allah, nek ningkatkeun kaikhlasan, kahayangna. Anu tatadina dulur-dulur nage darah reket kuari ngajara rauhan ya aja ku Gusti Allah datang ka mana keikhlasan sia patula patali jeung makhluk patula patali jeung dunia hayang nyaho namun masih kana aya panas can ikhlas usikeun adem men geus ada iya tuh kabeh ge ya ilmu araraya ngan meureunanan ieu teh cobaan jabaroga ilmu kabeh ge tapi kok ieu tingkahna kos lain dulur tidak saling menyapa masih ngasih dan lain sebagainya oh urangna keur dicoba ku Gusti Allah datang ka mah tiis ieu mah teh kabeh ge gerak Allah nyanggakeun sadaya-dayana urang mah urang we ka Gusti Allah tiis nu tadina jelema teh deukeut kok kuari ngajauhan ngomongkeun deui gerak Allah sungutna sungut itu nu ngomongkeun urang nu Allah kuari hayu bae ngomongkeun nang Allah keur nyoba ka urang ngeunaheun ngomong mah ngeunaheun praktekkeun ku sia mentak tak teluh sing belewer ge eta gara-gara teu ikhlas sing belewer teluh masyaallah ikhlas mah moal nyangakeun sadaya moal kebal hirup di dunia jeung sugih ge paeh nu pinter paeh nu boga balok katidihan ku balok paeh pararae ka henteu nah ngomong mah ngeunaheun praktek da tapi lamun Allah geus mere bisa urang tenang hate kalem awalna ya pemaksaan mulailah kuari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus sia babaturan geus sarareuweuk kuari teh tinggal aing hungkul duh lamun isuk paeh aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal liat sia teh mana ieu teh salat belang belentong dina henteu ge jan aya kaladatan teu ngeunaheun ieu teh salat puasa kitu kene zakat kitu kene duh Gusti andai kata isukan abdi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngaleungis teh ngejar dunia teh ti mimiti isuk jedur datang ka sore jedar eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang da kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina ubah acara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelan nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing
sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia naretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab boro-boro di akhirat di dunia bagi asal KPK bagi geus galer-galer eta kakarage KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene geter urang urang teu make masker bae geus ngeuleuh bae polisi ayo geus kararipu sia kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sia